kumaha janten teu bade ka luar negeri teh? Kang Toi, moal janten siga nama Kang Toi da abi teh nuju geuningan. Ya dong, nah mah jeung oe-oean kitu. Ah, bobok keur hamil ieu mah. Atuh moal jadi mah. Ieu teh nya Kang Toi puguhanan jadi sarebel kieu tadi mah henteu. Kang Toi nya geura angkat kayak murang kali abi siga Kang Toi. Tutup botol bisa bae babet kita kurang. Siga nama moal janten Kang Toi abi teh atuh da. Ah, hari teh janten mah kumaha menurut saya dong? Terus didaftarkeun ku abi ka kantor ka itu. Atuh janten mah atuh. Ah, yang geus atuh aing moal jadi mah nah anu jelema lain be. Ayo. Noh, angkat. Naon? Cedok nyuyuk bocah. Jangan nginjam duit mah di seblok minyak panas geura. Hei, iya. Ya gimana? Halo Mama. Iya sehat. Mama kumaha sehat? Iya syukur atuh. Henteu mah kan tim teh bade ieu nya bade hoyong ke luar negeri gitu. Tapi entin can bebeja kasih aana. Menurut Mama kumaha? Nya sebenarnya entin kasihan si lawan kesel aneh. Tapi nanti nya entin mah bade naruh seta unggul ke Mama tuh. Nya pas nyamannya. Assalamualaikum. Cek Edo. Centin aya naon centin? Cedok bade naros. Ari cedok teh janten teh ka luar negeri teh. Henteu atuh da euceun mah geuning kalaka hamil jadi teu janten. Atuh da putih hamilin Centin ai centin janten teh. Nyata cek si ayah teh cannya tujuan wae tim ke luar negeri teh can satuju wae nyata. Ari tadi ayah Kang Toi teh tadi. Aya tadi teh sareng Kang Kosim malahan mah bade namut artos ngan ku abi teh bade seblok we Kang Kosim anu cicing eta teh. Eta Jangan kamu artos. Abi teh sieun katipu mah teh dipasihan. Banget mencari gitu mah. Cute. Terus atuh bade ka mana ayeuna centin? Bade naros eta unggul cek. Atos we nya. Moal balanja? Mau ada. Kamar itu masih ayah cash udah belanja. Nya atos enggak? Enggak goreng. Si ayah kemana nya? Oh, si ayah. Ayah! Ayah! Iya Bun, aya naon? Bade ayah dicarioskeun ke ayah. Ayah, Bunda bade naros wios teu. Bade naros naon atuh Bun? Biasana ge sok naros. Tapi ieu mah beda jeung anu biasana ya. Bunda wios teu ka luar negeri. Naon ari Bunda make hayang ka luar negeri segala? Emang selama iya ayah kurang ngasih ka Bunda, hah? Sanes gitu ya. Bunda saukurang yang ngebantuan ayah. Pokoknya ayah tuh setuju Bunda ke luar negeri. Titik. Bunda kan saukurang ayah. Ayah Bun. Maksud ayah gitu Bun. Bun, daunkan ayah heula.
Biasanya si ayah ngebetak kita. Biasanya si ayah ngebetak kita. Si ayah ngebetak kita. Biasanya si ayah ngebetak kita. Kang, itu tinggal dicantin arek luncat, Kang. Hayu. Istighfar, istighfar. Kunaon, cek. Utang. Kumenang, eta teh kumenang, cek. Ulah, cek. Istighfar, cek. Paman, hayu. Udah, cek. Ulah, hayu. Hayu.